Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Imdan Wadi di kelas 10 TKJJ. Di dieu si Mabdi bade macakeun sajak anu lijarna cinta anu langgeng. Bumi tiiseun sareng poe. Bentang-bentang ngagurilap. Ngahias langit ku cahayana. Mere harapan di tengah gelap. Di taman anu hejo bersumur, manuk-manuk ngulang bagja. Ngesian hawa ku lagu-lagu endah, ngajak babatuan ngalagu babarengan. Dina usum semi warni, kembang-kembang na mekar kalawan rosa. Salam dunia kalayan kaendahan, ngingetkeun urang geunaan keajaiban alam. Dina hate anu pinuh ku kanyah jeung kaasih, urang manggihan kabagjaan sajati. Cinta sareng dipasihan cinta, ngahijikeun jiwa dina bungketan langgeng. Sakitu wae anu kusim kuring didugikeun, mudah-mudahan anu kusim kuring didugikeun aya manfaatna kanggo urang sadaya. Sareng wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Enya X1.